Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun wasta abdi Rizka. Abdi ti kelas 8B. Dina waktos ieu abdi bade ngadamel video kana meuneuhan tugas praktek bahasa Sunda. Ti saeueurna pilihan abdi milih Biantara. Naon aya Biantara teh? Biantara teh nyaeta mangrupikeun caritaan atau kedalan di payunan jalmi seueur anu disusun secara rapi tur marenah. Dina basa Indonesia mah Biantara teh sok disebut pidato. Upami ditilik tina suasanana, Biantara teh terbagi menjadi dua, nyaeta hiji Biantara resmi jeung dua Biantara teresmi. Ayeuna mah hayu urang sami-sami ngaregepkeun hiji contoh Biantara nu bade ku abdi dibacakeun. Biantara nu bade ku abdi dibacakeun nyaeta judulna Indung Samagahna Hirup Urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana kumaha damang? Kumaha damang? Damang sadayana pami aya nu teu damang coba seri heula. Sabab seri salah sahiji obat anu mujarab. Baraya sadayana indung teh lain ngan ukur jadi indung pribadi urang, tapi oge jadi guru utama dina kahirupan urang. Yang hafal kana hiji paribasa nyaeta surga aya di telapak kaki indung. Berarti naon? Hartina naon? Berarti ridho Gusti Allah teh aya dina ridho indung urang. Mun urang terus-terusan nganyerikeun hatena, Gusti teh pasti moal ngaridhoan kana kahirupan urang, sabab ridho Gusti aya dina ridho orang tua. Tapi mun urang ngawaro, ngadenge, hormat, terus ngabahagiakeun indung urang, pasti pantok kemuliaan aya di urang. Abdi aya hiji pantun ya, ka pasar beli coet dibungkus ku daun gedang. Najan indung sok cerewet, hatena mah salawasna sayang. Lamun urang menang nilai 100 di sakola, saha nu seri pangheulana? Indung. Tapi lamun urang menang nilai 40, saha nu sok ngomong, kumaha atuh ieu budak teh? Saha? Indung. Tahnya kitu sakapeung mah indung teh campuran antara cinta jeung bentakan. Tapi hiji nu pasti, hatena pasti teu weleh ngeusian tangki kanyaa pikeun anakna. Tahnya kitu sakapeung mah indung teh campuran antara cinta jeung bentakan. Malah sok aya nu sok ngayonan, Google mah ngan saukur bisa ngajawab pertanyaan urang, tapi indung mah tiasa ngalakukeun sadayana. Indung teh ibaratna multitalenta. Lamun orang gering, ibu jadi dokter. Lamun orang lapar, ibu jadi juru masak. Lamun orang sieun peuting, indung jadi satpam nu ngajaga urang tina tiap sora. Abdi aya hiji pantun ya, ka pasar beli coet dibungkus ku daun gedang. Najan indung sok cerewet, hatena mah salawasna sayang. Kul sakitu Biantara ti abdi, mugia aya manfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan tina kata, bahasa, atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Putri Ramadhani di kelas 8B. Dinten ieu abdi bade ngadamel tugas video pengujian praktek bahasa Sunda nyaeta wata anu judulna Banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu tukang daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung keukeunaan grup musibah. Salah sahijina mudana Caiwahangan Citarum. Lumasar kana data anu aya kurang leuwih 1525 imah katut bangunan sakola jeung pamarentah kakeum ku Caiwahangan. Panyebab mudana Caiwahangan teh sebabna gedena cai hujan jeung loba runtah anu ngahalangankeun kokocaran anu ngabulakarkeun cai jadi ngeyembeng. Pemerintah daerah geus kadata korban jiwa kasababaraha tempat sebabna dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat desa Etik aya korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihati ku aya musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah kumpulkeun warga keur sumbangkeunan ka warga anu kakeunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa sing kuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.